Sampurasun, simkuring Muhammad Tegar Andriansyah. Seja midangkeun pamacan carpon anu judulna lagu di simpang jalan. Yasana Deden Abdul Aziz. Ieu carpon lebet kana buku Kanagan 2 anu mangrupakeun buku kumpulan carpon pinilih Mangle hadiah UU Rukmana. Wilujeng ngadangukeun. Henteu pira atuh ukur pangaji duit 1000 perak dicaritakeun sote bedah we eueuh deui bahan caritakeuneun atuh da nyaritakeun masalah umum mah sarerea ge keur nyang hareupan kasusah komo eta manggeus jadi lalap sapopoe keur naon deui nyaritakeun kasusah ka era-era batur ge bogaeun boa leuwih loba nyaritakeun batur ukur nambah-nambah dosa siga nu taya pagawean pisan. Unggal balik gawe sok ngaliwat ka parapatan simpang paso sore kira-kira tabuh 4 palebah mobil kajegat lampu beureum manehna sok geus ngajanteng nyegat mobil kuring mimitina mah siga nu asa-asa keketrok heula kana kaca gancang dibuka da sok sieun tuluy ngagaris cat mobil nya tukang ngamen geus loba kacontoan lamun diapkilainkeun teh sok loba nu nekat sok ngutruk teu saeutik nu terus ngaruksak ngan ieu mah sejen deui anu kasaksian teh manehna budak awewe kira-kira 10 tahun. Ngamen pak, saya lapar. Pokna minangka bubuka lelewa make jeung dimimitian ku muka Dimas sagala tapi heuk teh teuing sok sing bebenangan ngawihna gereuntes sate bari seuri leutik kayung-yun nempo budak ngawih lagu sabisa-bisa ditabeuhan ku gitar leutik nya sabisa-bisa da didenge-denge mah si lagu teh tegat itu teka dieu sora gitar weh nu kalah harus tapi silu keun ukawanina ge geus cukup pikeun muruhan komo make jeung ngoyakeun awak sagala mah ngarengkenek awakna nu rengkung teu ngagieut nuturkeun wirah malagu atuh klop antara lagu nu silung jeung gerak joget anu teu aturan kayung-yun jeung matak pikaseureun ngamen di depan tuan kontes lewat nyanyian daripada kami nyolong ayam kawan 3 bogi 3 bulan kurungan palebah namprakeun leungeun panonna nu semu belo teh neuteup bari gede hareupan katempo gencelangna herang mapakan buukna jeung awakna nu luut leet kesang bati ngabetrak serang ngenges sapoe jeput sanajan remen kasurtian gaya sarupa kitu teh mangrupa alat pangirut supaya urang dibere rasa karunya keur sakali ieu mah pikiran kitu teh rada disieuhkeun keun bae kaluar duit 1000 perak mah moal rugi sanajan dina nyana oge sikep budak kitu teh memang gaya umum nu hayang dipikarunya boa ketah nu ieu mah beda geus nampa pamere mah manehna katembong ngaleos ka sisi jalan teu tuluy mapayan deui mobil sejen sanajan lampu stopan beureum keneh oge unggal tabuh 4 sore kajadian kitu teh rek hujan atawa halodo manehna pasti aya di parapatan ngamen ngadu untung ngalawan nasib jeung nasib nu geus nungtun kuring bisa papanggih jeung manehna jadi boga kalangenan teuing da jadai resep sok asa boga dosa lamun pareng teliwat kadinya teh sok asa aya nu kurang resep ku satiana asa nimu hiji hal nu konstan anu kiwari mah jarang deui kapanggih manehna satia ngadagoan kuring ngaliwat atuh kuring ge sabisa-bisa kudu ngaliwat kalebah dinya asa jadi hiji kawajiban pikeun nepungan manehna boa manehna ge kitu ngarasa can jejeg lamun can datang kuring meureun manehna geus boga jadwal yen unggal wayah kitu
kuring bakal ngaliwat. Mun elat oge sok katembong ti kajauhan, manehna keur ngajanteng. Mun liwat heuk pareung lampu keur hejo, mobil teh sok ngahaja dilaunkeun. Kajeun teuing ceuli rawing ku sora klakson ti tukangeun. Hayang lampu teh gancang ganti warna. Koneng keneh ge rek maksa eureun. Tapi lamun teu kitu oge sok eureun paentaseun stopan. Nungguan manehna nyamperkeun, mukakeun kaca, karek nyebutkeun, "Ngamen Pak, saya lapar." Oge sok terus dibere. Sanajan kitu manehna mah pigin pisan kana usahana. Sok terus ngawih bari teu poho ngarengkenek, atuh tara waka indit tepi ka anggeus mah. Unggal poe bubukanna kitu, rengkak jeung paripolahna kitu keneh. Kawas benang nyetel, tapi resep we ngabandunganana. Loba nu ngalagu ngamen di depan tuan, dameh unggal tukang ngamen apaleun. Tapi lamun ngadenge manehna nu ngawihna mah sok asa beda. Beda teh bedah mindeng ngadenge warna sora kitu. Pang-pang nama aya daya tarik anu nyedot lir tanaga gaib. Mun pareung netep panonna, aya genclang nu matak nineng. Siga kaleuwih memang teu meumpeur kitu dina kanyataanna mah. Ngan ceuk pangrasa kuring di antara bagian-bagian awak manehna kasaksian. Buuk nu ipis jeung beureum, pakulitan nu hideung, baju kuleuheu, rok lodro, awak ngajangjawing, dipapaesan ku leungeun panjang raranggoas. Panonna mah masih keneh nembongkeun aslina. Sorot panon budak sanajan dina genclangna sok kajeueung gurat-gurat hareupan nu meh les-lesan. Mindeng panggih teh asa tuluy loma, sanajan patanya mah henteu. Diwanohkeun ku teteupna jeung isarah-isarah anu ngan kaharti kuduaan, kuring jeung manehna. Mindeng tepung jadi loba nu katitenan nya, padahal mere teh teu pira ukur 1000 perak. Keur kuring teu pira, tapi keur pangaji manehna atawa nu ngamen mah kahitung gede. Da biasana ge buruh sakali ngawih mah 100-200 perak. Lain teu hayang mere gede, da ceuk rarasaan mah leuwih ti sakitu ge mampuh keneh. Ngan ceuk tadi sanggeus loba nu katitenan rek mere gede teh jadi hoream. Malah sakapeng tas mere teh sok ditungtungan ku rasa handeueul. Nya, handeueul duit pamere teh sokna jadi kanu sejen. Mindeng di tengetan budak teh matuh ngaleosna ka handapeun tangkal kanari di sisi jalan. Nyamperkeun euwah-euwah nu geus nungguan, setor bebenangan. Olah usaha nu geus lumrah, kajadian-kajadian nu geus biasa. Najan kitu naha teh angger aya nu mentegeg, jadi asa terido mere teh. Sanajan enya manehna ge meunang bagian. Buruh nu pasti leuwih leutik deui tina bebenangan manehna ngamen. Ridho soteh mere manehna ari kudu keur nu marentahna mah asa teu merean. Tapi hubungan kuring jeung manehna terus nganteng. Kumindeng panggih jeung remen nempo rengkak paripolahna karasa anu nyantel kana hate. Hayang leuwih ti sakadar panggih, hayang leuwih ti sakadar mere. Teuing kakuatan mana nu geus nyedot perhatian kuring ka manehna. Padahal ukur pantar budak leutik umur 10 tahun. Ukur pantar budak tukang ngamen nu meh diunggal parapatan aya. Loba, rabeng, tapi kahayang teh ngan ukur jadi kahayang, dah henteu jadi prakna. Lain teu wani, tapi kuring sorangan bingung nyebutkeun kahayang nu leuwih eta teh. Hayang kumaha? Hayang mere gede? Teu merean da apa lain milik manehna. Hayang ngarawatan?
Sanajan mampu ge kuring teka sebut manusia budiman jeung teu hayang disebut kitu. Hirup asa perah jeung batur ukur dibere rasa welas asih nu aya watesna. Mun kitu teh mah meureun kudu kabeh budak tukang ngamen di bawah usia kerja di jaya. Diurus keun bae da eta mah geus aya bageanana. Aya nu leuwih mampu sakitu awong-awonganana. Di mana-mana gerakan ngajait budak tina jurang kamiskinan jeung buta huruf. Lain bagian kuring nu kitu mah. Tapi teu salah oge lamun diri kuring kaancikan ka hayang nu leuwih keur sadirieun manehna. Ngan duka teuing kumaha ukur tepi kana kahayang wungkul daprakna mah henteu. Kumindeng boga perhatian ge karasa aya nu beda. Bedana rarasaan kuring, boa manehna ge boga rarasaan nu sarua. Aya simbiosis nu silih tulungkeun. Kuring untung lantaran manggih kasenangan, kitu deui manehna. Pareng harita balik ti pagawean teh elat pisan. Kapaksa kudu maturan heula dunungan rapat jeung relasi-relasina. Balik teh geus burit. Atuh ngaliwat ka parapatan simpang ge geus liwat ti magrib. Jabah hujan gede, sugan teh manehna geus eueuh wayah kitu mah. Meneran hejo deui. Atuh mobil teh ngadius. Ngan kareret aya nu ngajanteng semu ngiuhan deket rambu-rambu es. Peuntaseun stopan. Saliwat awakna kasebrot ku cahaya lampu. Manehna nya budak nu tukang ngamen teh. Mobil teh dierem. Laju dipundurkeun deui. Ka tembong manehna nyamperkeun. Awakna mucicit cipru ku cai hujan. Biwirna biru gentel ka tiisan. Teu salah mun disebutkeun kebulusan teh. Nya harita mah beut asa boga dosa gede ka manehna. Mana kitu ge manehna teh ngadaguan kuring ngaliwat. Siga geus jadi kewajiban. Lamun lain lantaran kitu mah boa manehna teh moal tepi ka bulusan kitu. Walah, lapar pak. Pokna bari huntu norok tok. Teu make kecap ngamen heula dina muka dimah teh. Sanajan kitu ka tembong manehna siga nu rek ngawih. Salila-lila ngadon di pelong. Neangan genclangna. Teteupna kalimpudan cai hujan ngagarajag ti dampukna. Ngadenge kecap lapar. Bet asa ngadenge nu ngerenghik menta dipiasih. Sok sanajan can ngalaman boga budak, tapi naluri pikeun merek piwelas mah kuring ge boga. Sakabeh makhluk ge pasti boga. Makan. Lalaunan panto mobil dibukakeun. Ngadon ngajanteng salila-lila. Asa-asa manehna rek nyamperkeun teh. Rada agag-agagan. Hayang pacampur jeung sieun. Leungeunna dirawel, ditungtun diajak asup ka jero mobil. Sok dusenek nu teu kadahar diasongkeun. Ditampanan bari ukur dikekeuweuk. Sok makan atuh bisi lapar. Manehna ukur ngabetem. Mobil lalaunan maju. Ngageleuyeung ninggalkeun cileuncang nu macawura kageleng ku ban mobil. Can gelila. Mobil kaburu kacegat ku sarombongan nu ngabrul hareupeun. Teu apal kumaha mimitina. Abrulan jelema teh ting corowok bari ngacung-ngacung peureup. Sawareh aya nu mawa paneunggel, sawareh deui aya nu mawa batu. Kaluar sia. Nya kaluar mun hayang salamet. Tong diantep euy. Kudu dibere pelajaran. Hajar sakalian ngarah kapok. Ya, hancurin aja mobilnya. Ambil anak itu, jangan sampai dibawa. Kaca mobil aya nu ngagedor ku paneunggel. Belingna muruluk, mancawura ka jalan. Sawareh minuhan lahunan, ukur bati colohok. Beuki lila, beuki loba nu mawa paneunggel. Beuki loba nu ngagedor kana mobil. Bari teu eureun-eureun ting corowok.
Sakedeung ge jelema loba nu ngagimbung di sisi jalan. Ngadon lalajo da taya saurang ge nu wani nyaram. Malah loba nu terus pipirlueun, digigir, ditukang, dihareup. Aya nu terus nenggelan kap mobil. Aya oge nu maledogkeun patu. Aya paneunggul nu nyasar kana sirah, leung lieur. Bumi alam asa muter. Karasa aya nu maseuhan baju, moal salah getih. Kuring teu wani jeung teu kaburu ingkah. Nu bek-bek masih keneh, nu neunggel, nu ngagedoran mobil, nu maledog, nu ngeudek-ngeudek mobil we aya. Budak murungkut bari mendanangkeup dus. Rek ngajorowo kaburu aya nu ngababu kana puhu ceuli. Leung deui beuki leuleut. Memeh leus katempok keneh budak ngaringkukna jok bari melongkeun. Katempok keneh gencelangna. Kareungeuh keneh sora nu cocorowokan. Hantam saja bang, habisin. Enak saja mau bawa anak orang, sikat euy. Culik, culik. Bakar aja mobilnya. Iya bakar, bakar. Panungtung ngan kadenge sora sirine. Geus kitu mah leus teu inget nanaon. Bandung, Mei 1888. Dimuat di Mangle nomor 1711. Hatur nuhun.